Dupieu teh saha wae nu bade ngahibur di lapang bola Desa Mekarjaya teh kumaha? Panti opat dalang teh Raden anu tos kasohor atuh nyangakeun kanggo kasadayana. Wilujeng kasadayana kumaha? Hey, hey. Hey, bola. Kasadayana tu dipayun ulah. Voila.
Jimat pam rapi sangkan telinga budaya mangga sami kumulena Pak Haji Ruli dianggu dasar pamiri dina pagelaran wayang tangtos moal birah deui gerasekan mah gerasekan katut dayaga gerasekan katut dayaga jadi ciri dunungan anu pasti sekarang katut nayaga Pak Haji Asep Junaidi Karawang anu bageun jadi ciri anu pasti anu pasti hari ini matak jadi hawa nu matak muda di dalam jading pepeli rek medang carita wayang di kampung Pak Haji Minda Bekasi Inggih pundi kabubuka pangun rep madhep kadya purwa sinenggi mantraya winulan ya apa iya sesesoro tinggan tinang pamutusing cinarita ngotek tak wayang sakotak ngabukbak silokawa Iya. nalung tik wayang sapetik silip sinir ngajidiri Doh. wayang Purwa Nusantara tutur tinular budaya
pecahan sakabeh jalma nu subar di alam dunia iya di ieu wayang nggambarkeun hirupna manusia nu kumelendang di alamuna. Iya. Anu nyaritakeun salah jeung bener adil sinareng murka. Hacarios di pinggir Gunung Swela Batara Rama sampun dipun parek ingkang rai Raden Laksmana Tekantun Gunawan Wibiksana oge Prabu Sugriwa oge kasepuhan Lurah Sembar Badranaya anu sadayana sami tungkul hamalik lutar cimah nerimang sabda Ajrih ningali pamur ingkang Batara Rama. Iya. Watek wantos Batara Rama dudu wong samanea. Lami-lamingan dikakwa daling lisan mekaten pengandikanipun Batara Rama ngandika. Iya. Gunawan Wibiksana ugi Prabu Sugriwa kasepuhan Kakang Semar aturan sasumping sadaya ieu kapamingir Gunung Siwela nyaosan kana pangulem kaula. laras ulah atur sewa nuhun laksa ketika bingahan Tepi no damel abdi nampi kana pembagi salira kalain ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyung panjenengan Gusti Rama. nuhun Gunawan Wibiksana kalihna teh eta Tina naon rupiah kalapatan mugakeun cukup lumur jemaraha puntena anu kateda Gusti Rama. dina perkawis kalapatan sanaos ti kaula kitu aya benten raja Imalan kaula nuhun. margi ilahar manusia dina perkawis kalapatan mah kedah ngangkeun gudangna da urang teh leres wae sanes malaikat lepat wae sanes setan Leres kaula nuhun. manusia teu cacat teu pamingpin teu ngancik dina hiji martabat malah aya paripaos geuning ai tongo mah dina tarang batur sok dituduh-tuduh tapi naha gajah depak dina irung sorangan mah sok teu karaos Imalan kaula nuhun. nganung hartos ieu pihartos yeuna teh tayalian ai kabatur mah geuning paribasa si anu mah kitu si anu mah kieu tapi upami ngeunteung kana diri sorangan geuning urang ge leuwih bobolokot alabatan ulian dosa teh Leres Gusti Rama. dina perkawis eta urang saling maklum we Gunawan Wibiksana. Aduh, atur sewa nuhun laksa ketika bingahan Gusti Rama. nuhun Atuh salajeng naya taya pikir salnaun. antos sakedap deui Gunawan Mangga kaula nuhun. Prabu Sugriwa majeng lengahna kapayun satata sapasa sareng kaula Prabu Sugriwa. Gusti Rama nampi kana pembagi salira atuh nyuk sumanga langkung ti payun kaula ngaturakeun sembah pangabaktos hanya panjenengan. Pangabaktos salira ditampi kedua pandangan kiwah lantengan simpen pulung ati pun dehing mestaka. Kalihna teh tabuh pilih kirang tata kirang titi mugi agung cukup lumur jemaraha punten anu katedalna Gusti Rama. Dina perkawis kalapatan tadi ge parantos disangemkeun yen kalapatan sareng kakirangan urang kedah ngangkeun gudang. Urang saling maklum we Prabu Sugriwa. Atuh tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon purwa saliran kersani malan dina waktos ayeuna Gusti Rama. Ke antos sakedap.
katinga kasepuhan Cimunuk itu dipengker ngalih ka payun calikna Kang Semar eta ulah kapayun wa di payun anu kapihatur sejangah haturkeun semah pangabakti kahujuk dateng pangkon salira Gusti Rama mugi ditampi kalayan kabingahan. oh atuh ditampi Kang Semar dah leres. Oke kanggo ka Gusti Laksmana hapunten wae di sim abdi tepih yang maklum ieu rada cocorokan Keun we wieu. kesawios ka Kang Semar sami dapat tebih sanes salira wae oke kahunyuk juragan Gambas oge tebih. Gunawan wibiksana hapunten bae ieu sebah kasangakeun kahunyuk salira nu ditampi nuhun Kakang Semar Badranaya nuhun Kakang Semar punten kapengkeran Kang sumuhun sawios Eta ulah. sae mangga Kakang Semar kahunyuk juragan Gusti Prabu tikiskeun da hapunten bae ti sim abdi ieu teh sawios Kakang Semar punten kapengkeran ku kaula ieu nuhun sawios Kang Semar di sim abdi engah leuang sono Kang sumuhun Beli teu sabar. ya acan watos we panginten kena ngahaleuan oh gitu Dedengieun bade aya kersa timbalan naon dieu teh tansah anu diajeng-ajeng siang pundalu kersa nimbalan ti sim abdi hapunten bae ieu teh di sim abdi teh bilih lepet kana paripaos ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna eta ulah. pilih aya cara anu kacanak ti padesaan aturan anu kabantun ti padusunan ciri anu kajingjing ti pakemitan hapunten we di sim abdi maklum ti lembur teu sakola di sim abdi Dah eta kolot. anu mawi disaur sanes dina waktu dionang sanes dina mangsa diangkir sanes dina banci nyaeta bade saperkawis manegrakeun rasa kasono kadat ilahi robi punyung puja urang singkat tampi kudu ngatur makhluk sakuna sarta muga-muga urang aya dina kalancaran jalan babadan tenan dina ieu waktos timbalan kaula nu margi aya paripaos sagala puji kagungan anjeunna wajib urang teu negrakeun rasa syukur kadat ilahi robi anu parantos masihan nikmat anu luar biasa ka urang sadayana laras kaula nu tah anu hati eta anu mawi diging sirling dina waktos ayeuna selenting bawaning angin kolepat bawaning beja hawar-hawar beja luar dina ieu perang anu pamungkas dina dinten ieu malihan menampi wartos cenah masih keneh aya ieu sekeseler dasa muka anu bade nyaeta nyandang perang ka tempat pakalangan perang manawi sareng manawi bade tumaros karai Gunawan wibiksana saha ieu teh kinten-kintenan Dah cobi. dupi perkawis eta mah panginten aya bagianana da kaula mah ais putrana mah seueur nanging anu bakal majeng ka Danalaga mah kaulah kirang paos panginten anu langkung paos mah nyaeta pangersa Mahaprabu Sugriwa anjeunna anu parantos nyebarkeun mata-mata di Alangkadwirya Dah, lah. manawi sareng manawi mangga pangarsa Prabu Cobi. Sugriwa nah Cobi. parantos aya warta tanah bidasa cobi Prabu Sugriwa geura uningakeun manawi aya warta beja anu tiasa dipercaya Gusti Rama kumaha Sugriwa kaula teh nyaeta ngutus hiji mata-mata ka nagara Alengka Dah. nyata beja tidak menang dipercaya yen anu majeng kabedan pakalangan dina waktu sayeuna teh teu aya sanes Aswani Kumbakuma nyata putrana Kumbakarna anu dinten kamari gugur di medan perang Gusti Rama Iya, bulan. geuning eta teh pun anak
Gusti Rama saha putrana Kakang Kumbakarna Suwargi putrana Kumbakarna leres kaulanun kumba Aswani kumba kaulanun kumba kemarduanana leres kaulanun kumba Aswani kumba timalan kaulanun di rombongan mana teteh cobi anu jelas sanes dimunggul pawenang sanes Rai kaulanun nyangakeun pangarsa jadi eta anu bakal tandang dina poe dina poe anu pamungkas nyubadanan perang ieu ngalawan Alengka Dirja kinten-kintenna saha anu sanggup nyorang Yuda pikeun nandingan ieu kumba Aswani kumba bawi raos kaula meh anu tiasa nyubadanan kana kadigjayaanana eta dua murang kali kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak ceng-celeng uyah matara tes kaluhur iya kuninga ku anjeun kamari Kakang Kumbakarna anu sakitu luar biasa na dina ngayunan Yuda seueur para prajurit anu mati para tamtama anu perlaya para soldadu anu puput umur kulantaran kasumangetanana dina mangsa ngayunan Yuda Kakang Kumbakarna sanaos Kakang Kumbakarna parantos sagala ruksak leungeun buntung suku buntung celirawi nanging kasumangetanana luar biasa sanes anjeunna parantos jiga baligo nanging ku kasumangetan ratusan wanara anu parakat nyawana eta bulan tah kualeta tadi parantos disangepkeun ku kaula teng maruteng bebenyit anak ceng-celeng uyah matara tes kaluhur nya da kadigjayaan pun anak ieu dua murang kali teh sanes bantrak-bantrakeun dah sanes jore-jore sereyanan atuh sanes gawe memeh dahar laras bulan tangtos ieu teh kedah dilawan ku tamtama ti wangsa wanara anu kadigjayaanana langkung tilulian ini mas pangin teh bawi raos kaula mah antara dua we antawis Anoman sareng Anggada tapi nya mangga bobos sapanun sareng sapakan abot enteng arina sampean paduka maha Gusti Prabu Rama laras oh kitu timalan Gusti Prabu saena nyuhunkeun kamandang ti Prabu Sugriwa kedah kumaha ieu mangga nyangakeun anu langkung paos anu langkung kewes pikeun nying harepan kumba Aswani kumba kinten-kinten saha nanging numutkeun kaula manemet dah eta henteu Anggada Anoman mangga sapu upami eta manu laras nyangakeun Gusti Rama namun ieu mah aya saranti kaulanya eta anu kedah mayunan Yuda dina waktos ayeuna teh teu aya lian saderek Hanoman dauh ti malam Rai ngiringan kawulanun upami aya widi mawiyos rayu panjenengan we nu majeng nandingan kumba Aswani kumba ayeuna mamasrakeun we urang gawe bareng sanaos anu kedah nandangan Yuda ieu kumba Aswani kumba antawis dua Anoman sareng Anggada mangga urang rojong we duanana saha anu paling sapu kange nandangan Yuda ieu kumba Aswani kumba dah laras tak itu pengenten saderek Mahaprabu Sugriwa dauh ti malam salira anu parantos langkung paos ngeunaan kadijayaan eta dua murang kali utawi dua satria Kiskena utawi dua tamtama Kiskena Anggada sareng Anoman mangga teh langkung salira nah bade ku Anggada nah bade ku Anoman cobi bulan kieu we anu mah kumaha upami naroskeun ka kasepuhan wae Kakang Semar Badrana Kang Semar nu langkung paos langkung kewas mangga Kakang Semar saha kinten-kinten saha kang anu langkung kewas kange nyata nandangan Yuda na ieu kumba Aswani kumba cobi kapayun sepuluh disunkeun ka mana amuing dah
tekumawan tunteing di sim abdi kedah sasangem komo ieu masihan kamandang kanggo ieu mah disebatna oge level atas ieu mah nu gitu kapunten wae tibu kasomoconakeun aku amis puhuna parantos gamu asrupa eta kasepuh teu pisan-pisan nyangakeun salira anu di paripawas teh mah janten papayung agung dina hartos ngaluluguan ipang perangan di sim abdi mah hoyong ngareng sewe ye paperangan teh nu bantos Kang Sema margi naon seueur rahayat sajumlah anu teu tua-tua dosa salangsara katalangsara seueur suliri ratusan anu mati oa jutaan anu korban nya ulan jadi henteu-henteu ge lutung ribuan anu parantos kamasing pati teu makan ning perlaya jadi henteu-henteu ge ningal hampir ungadin teh di sim abdi teh anu ngabulakna getih ngagelencengna sirati dikesna leungeun ti tajong sareng sajabina potong komo anu mararati di medan jurit mah parantos teu kaampeuh deui eta teh di sim abdi parantos tinggal dinten-dinganan mangga teu kumawan tu ngiringan di sim abdi mah nu teu teuingeun ai ku kitu teh mah ieu kana tingkah lakuna si Dasamuka nepikeun ka tega nawa punten kaula nu cobi kaula aya kapanasaran kang salira Gusti Rama cobi naon kaewak mana teh cobi upami ieu mah upami uning aku anjeun dulur parantos ancur baraya parantos perlaya dulur kaula laras Kakang Rahwana suang sing tinggal sorangan upami ieu mah dari manusia teh ti cicingina hiji martabat saur sarida tadi parantos disaurkeun laras sok kabeneran jeung sok kasalahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan laras ieu mah upami kumaha kulan upami punan cek Kakang Dasamuka ayeuna sumolono ka salira dah islah sareng salira nyata menta hampura kana kasalahanana nah atuh salira bade hapunten atanapi moal Gusti Rama cobi kulan Gunawan timalan kaulan bijil tina nurani anu bersih teu geuneuk teu maleuk-meuk caang bulan lir tanggal 14 kaula mah kapan disebatna ge jelema ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalapatan samenit ganti sajam robah jam di isuk tara pake sore jam di sore tara kapake isuk ngan meureun di dieu jelema teh sok kaancikan ku manusana dah eta ai manusia teh gaib ai gaib teh disebat aya da teu aya disebat teu aya da puguh aya dah semohon boro-boro manusia darah pangeran ke pan lautan hampura komo urang makhlukna dah eta asa teu pantes lamun hiji jalma tengah hampura kana kasalahan oge kana sagala rupa tingkah laku anu geus dijieun ku dina sorangan dah masalah pangampura sagala hampura lautan hampura anu bakal dibukakeun dina hate kaula pikeun Dasamuka Gunawan Gusti Rama legowo ieu mah tuh luar biasa mudah-mudahan punan cek Dasamuka utawi Rahwana tiasa sadar kana kalapatanana Gusti Rama mudah-mudahan panginten upami anjeunna babalih pikir mah eta nu dipihara ku kaula supaya teh angayan ieu kejadian leres pucu ulah wah da ngahampura mah kacida hese na teh cu tangtos kulan komo ieu rupina salira eta dugi ka aya dina jurang katunggaraan teh paduanggar wah eta geuningan Dewi Sinta palang siang teuing di Taman Argasoka di Alengka di ditu cuang cieung ayana dah laras aduh ayana
kelor kuam keong Surabidoma dia ngajar umat jagat jarum sapotong dia ngajar umat jagat ayana daya teh salaras nama puntenu ieu teh alatan tuang garwa Gusti Sinta anu memang dikeukehan teh tageningan ngabalukarkeun sadayana ngiring aub sadayana ngiring ansur alatan ku kabadegongan jeung kamurkaanana dasamu kayana kabayangkeun kudu silami Gusti Sinta di arga soka teh cuang cieung rang kebong rupi namanya. Aduh, santos kaemutan wae atuh. nah jadi kaemutkeun ka Sinta. Aduh, kan Gusti Rama. Dah. Sinta. Aduh, Gusti Rama. Baik. Kumaha nasib salira gelis Sinta. Buuk hidung jadi bodas untuk beres jadi ompong kulit pengkerja di piot akan sumpah mual burung diantoskan Sinta teuing anjeun dasamukan lebih katega nyiksa Sinta nepi ka kieu Sinta Sinta Betaram barang diwartosan Kusmalura kuda pawana ngeunaan Dewi Sinta ngadak-ngadak sari magdak Cisocana. Dah. Ngabayangkeun katungaraan ingkang garwa Dewi Sinta. Kumaha nasibna dina waktos ayeuna. Anu aya di arkas Dewi Sinta nu tungara Batara Rama anu teu kiat nahan kasedih tina waktos ayeuna. Dikat Batara Rama kunawan. Aduh, Gusti Rama hapunten pun lanceuk Gusti Rama. Wioskeun. Ayeuna mah ulah dilamikeun deui ka Allah hoyong engal tepang sareng Sinta. Sae mangga gerak keprakeun pajuang ti nagara Gwagis Kena nyaeta bangsa monyet bangsa lutung wanara ketek jeung sajabana. Sae mangga Perkawis dua anu dipercanten anu kewas pikeun nandangan Yuda nyaeta Aswani Kumba Aswani Kumba kena sarwa wae meureun. Nu penting mah ulah solihin Kumba solihin. Sae atuh kaula nuhun ngiringan we eta mah. Sok geura papek kalinya Sugriwa. Mangga Gusti Rama. Amit mungkur wae rupina Siapkeun pasukan Wanara di kantung linggih rupina nu mangga kasepuhan. Tutuhilah kaulah sami nyanyiakeun para wanara-wanara sadaya. Berarti antum pangesta Prabu Sugriwa.
laras kaula nuhun Gusti Rama. Gunawan urang sami-sami nyakseni. Mangarai urang sami-sami nyaksian ieu watia balakuan narangan osrangan si kumpa aswani kumat Malam kaula nuhun. Itu kayaan anak saparan kusna badan tengenaan saka anu bade ngalawan kumba-kumba aswani kumba. Atuh ieu Prabu Sugriwa gilig dina manahna bade ngutus Anoman Perbancana Suta anu bakal ngalawan kumba-kumba aswani kumba. Datang niratang teman datang niratang teman Ewuh manggulingan rana dan nira lamun teu salah nu bakal datang teh anakna si Kumbakarna. Laras kula. Da memang aing ngalawan Kumbakarna teh wuruh. Abot kamari. Beratna luar biasa. Hari-kari ayeuna anakna bubuyutar datang ka dieu. Muasa nu bisa ngelehkeun ieu dua jelema teh lintang ti Anoman. Anoman kapercayaan kaula. Hei, Anoman. Kalian pikir salnaun paman Ya. numutkeun juru talungtik Dah. numutkeun mata-mata anu aya di negara alangkah duirja Kumaha kula? anu bakal datang poe ieu ka ieu Gunung Swela teh nyaeta anakna si Kumbakarna. Ngaranna teh Kumba-kumba Aswani Kumba. Eta. Kumba-kumba Aswani Kumbanya. Ta eta teh numutkeun saderek Gunawan Wibiksana teh jagona luar biasa. Kasaktianana luar biasa. Aing maruteng bebenyit anak cengceleng kuyah matana teh saluhur. Leres. Boleh bapana we? Apa mun bapana Kumbakarna? Heh? Leres. Mang ngalawan Kumbakarna hampir kateter. Hampir kadese. Nyawa serangan kamari ratusan wanara anu parlaya. Laras. Surili anu mati. Lutung kalalabur. Hah? Monyet areleh. Ngan anu teleh teh babone unggul. Kadon video call we teh bener. Si babon teh. Ya, marukana. Ya. Gorila kadon nyatu. Leres. Tah eueuh deui anu bidi percaya kumang teh lintang ti hidup. Wayahna lawan eta Kumba-kumba Aswani Kumba. Kingkong kalah ngarebab. Barang ningali ieu Anoman sareng Sugriwa nuju biantara. Ada nu ku Anggada? Hari Anggada. Dina manahna keukeuh tayang katingal gawe anu luar biasa ku Prabu Rama. Hatu nyogrogkeun anjeun yang Anggada pikeun ngalawan Kumba-kumba Aswani Kumba.
itu jaring carita datan nirata ngademan datan nirata ngademan iya Ewuh mangkulingan rana den nira Anggada cageran lagi aya hibaring pangestu damangi hibaring pangestu noni ke hapunten sateuacan aya kaula kumaha namun kieu hapunten aya sateuacan namun ieu mah kapan kamari Kakang Hanoman nyata saderek Hanoman parantos majeng kabedan Danalaga atuh kumaha lamun aya nama kaula bae anu maju pikeun ngalawan Aswani Kumba Aswani eta ulah Ujar meneng Gusti peteng yatim Ujar meneng Gusti peteng yatim nira hati kalimku dan mega budara awor lan mega putih wala salin sumabda sakedapan Prabu Sugriwa boten wangsul marganipun peteng penggali kada kumaha jalan kaluarna ngeunaan ieu kajadian sabab ieu Sugriwa parantos uninga dugi ka mana kadijayaanna Anggada nanging supados teu aya perpecahan di antawis para tamtamana hatu ye Prabu Sugriwa mutuskeun piwarang ngalawan duaan kayanan doh sawios punadiwe Anggada doh ieu mah numutkeun kampura ada king Anggada lain mang teu ngajak hidup mang teh bohong hampura ieu maha paman hampura ieu mang teh kaburu kuasi mang teh hampura ieu lain ngaji ka hidup nanging mang teh tadi teh kaburu kuasi sabenerna mah anu dititah teh duaan bener anu dititah ngalawan Kumba Aswani teh nyaeta hidup Anoman jeung Anggada dah laras pelan tak kitu tak kitu ninggali kumaha upami duaan wae mangga sing percanten ka kaula Anggada percaya mangga percaya percanten gadi dina waktu ayeuna bakal matene si Aswani Kumba Aswani sing percanten ka kaula percaya mudah-mudahan sok atuh ratatan ka saep ratatan upami hidup rek ngalawan Kumba Aswani sok ratatan si percanten paman bakal mati si Kumba Aswani dina waktu sayeuna percaya kasih saja nyiapkeun pasukan kaula dina waktu sayeuna paman oh sok iya lain naon Bang teh kasih ka Anggada teh lain teu percaya
Kadijayaan Mamang percaya ngan apa sorangan adatna dah eta adatna adat teko pasinggung beda tinulian beda tulian babari amuk lain ngalawan musuh teh lamun ku emosi mah sanajan urang jago sanajan urang gagah lamun dilawanan make emosi leungit tak bisa teh nya atuh leres paman tah ai ka hidup mah percanten we mudah-mudahan Kang Rai Anggada biasa ngapantos punten bulan saya anala anala siapa anala di mana anala kamu ayo sahay Udin Bapak Toja wah ini dengen deh Anggada jeung anu maneh nu gawe teh kamu lagi dah yang digawe elah tuh anu digawe teh di digawe duaan aing urang jeung ape henteu gajihan we izin ku Dedi nya atuh haruah yang digawe deh dengekeun dengekeun Udin lain Udin anila elane teh sebutna dengekeun nya sagala rupa oge aya pak-pakanana aya pak-pakanana jauh kurunyung memang teh buku-buku aya hati pejuang mah teu kuat aya gede hayang gelut teh lah hayang ngarayak we pokona mah lain urusan teh pejuang lain kitu pokona percayakeun kalau demi Allah didolet kabeh wae hope kumasia we tenang kumasia si Oman si Anggada biye si Udin beres Sampura sun lawan si Emen sah gitu Pep hiji lah tuh lain ngajedog ge siapa batur ngawayang sama nyawa HP weh da gaji mah sarua goblok is hapunten wae ya lain harti tadi cicing wae tadi teh wah mabok sih edan wah ngomong hei kela gedengan teh mabok di mana aya monyet mabok goblok kapan di leuweung ge aya minuman anu ber ya bangsa monyet panyahuan mana nu beralkohol mana henteu anu mabok mah jelema monyet gaya nu mabok aya monyet mah lain mabok paling mencret kapan tina mabok ku mitra mah hapunten kumaha da ulah nyaritakeun masalah monyet kan kabeh urang di dieu teh monyet sia wungkul aing mah teu aing mah monyet ge kasep dengekeun heula bos dengekeun ieu kasep aing kaula ngaran nyaeta nu disebut Anila bening keneh monyet tapi kamanusaan jeung tibatan manusia kamonyetan wah tong udah falsafah lileun lain masalah falsafah bos lain gitu bro wah monyet apa bro naon hatina bro teh bro di juru bro di panto bro eta mah tuh pokokna mah kaula mah kieu lah meureun pangna dunungan nitah sasaha antawis rek ditugaskeun ngalawan kuma-kuma aswani kuma rek ku kakang anu mah rek ku kakang Anggada pek da anu di luhur anu langkung uninga kaula mah deuk iluan we nu penting balik mawa gaji we kieu apa geus heureuh bola kaula raja anu ngabogaan hak prerogatif pikeun nentukeun hiji keputusan kitu sih naon ai prerogatif naon ai teh nyaho mah kalau kudu nyaho teu nyaho nu kitu-kitu gaskeun naon dieu teh prerogatif eta geuningan anu sok dipake nutupan lamun aya naon-naon teh aya hiji hampura bos anu dipake nutupan pangabutuh mah kiridit goblok mah Bang Emok gitu. Ai kiridit mah Bang Emok saya ngabogaan ngabogaan wewenang raja pikeun nentukeun hiji keputusan siap Ustad Ustad ambil ija eta aya cenah ada Ustad banyak ya monyet Ustad nya hilap waduh bro tade ya dengekeun anu man ya
kaulah boga ngabogaan hak pemenang atau hak prerogatif pikeun nentukeun hiji keputusan. Ieu geus jadi keputusan kaulah buleut yen anu bakal ngalawan kumba aswade kumba Anoman jeung Anggada. Ai abdi nya. Tah sia dagang baso. Cocok. Dagang baso. Heeh. Di dinya nu meulina. Heeh. Siap kitu mah. Aing teh raja goblok di dinya. Woi, mana we teh biasa-biasa. Punten aduh. Siap punten dagang selebaran ieu lah. Loba rombongan manehna mah. Mata tengah jago mesti rempung ku aing. Oh, si dirempuk ah. Saya tak itu pangitan Anggada. Anoman. Saya mangga Kang Rama Paman. Ayo mana Anoman teu ngomong wae? Isin. Ya. Oh, sok lamun kitu sarana urang siap-siap nyaeta nuju ka tempat medan perang. Siap. Ayo mangga hayu. Ayo pada. Kaayaan Gunung Suela ngadak-ngadak ingeung katangkalan oyag sadayana lantaran para wanara ulun satan tina dahan kadahan tina tangkal katangkal malum perlampah monyet kayanan lalu mampah para wanara ulun satan tina dahan kadahan tina tangkal katangkal kepapak dening walda naik leang-leang ganja. Jiwa
Kanca Dah kumaha kula sing sering cing pageh kancing sing sering set pageh iket kurang dina waktu ayeuna dah sae kula sabab musuh nyata ti pihak musuh lain musuh enteng-enteng kanca dah semohon kula jeung deui di mana urang rek mangkat ka medan perang teh ulah mawa hawa nafsu dah eta lamun urang mangkat ka medan perang dibarengan ku hawa nafsu nyata disebutna gugur memeh perang kanca dah semohon kula cing caring cing pageh kancing we urang dina waktu ini sae mangga ilmu tungku dunia sia dunia sia Allah tulungan nu goreng perlu disinglat gumelar di pawenangan kudu ngadati antrangan lah ulah hirup kagorengan sabab teu widi pangeran sor kapayunen riring kaheyahe liang 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 dina dina awi da dina awi aduh Bapak Haji Dedi Mulyadi dina awi dibantun mahkota aya Bapak Haji Ruli pulang pulang nasib nasib hati kasih hati PWG Alalaya pati aya kasih Parosidin aya Tumpi aya tak abdi mah hidalang neng aya aya PWG Karawang aya Kang Awang aya masing tigin Neng Ririn aya paniatan usak kawit geranya Pak Haji Dedi Mulyadi deui mata nyiksa kana diri rikiti tanaman perbancana suta rikiti tanaman perbancana suta ya perbancana Perban tanah sultan ih dah kanca kumaha kula lain ai sida samuka dah kumaha ta kula meureun bawaan tina hate ngaranna ge hate aya dipangpalerekeun ge hese laras kula tapi geuning ieu kejadianana ni mamalana dah laras da samuka tetep pertahankeun cinta nya eta nepi ka dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakakin mah simpati tu makani perlaya tetep dipertahankeun dah laras mulan kapelet beureun kitu teh siga aing baheula kapelet ku tukang lotek itu sarua manya teuing atuh nepi ka geus beakna adi-adina dikorbankeun demi kahayang pribadina dah laras mulan tapi urang dina waktu ayeuna kudu terus berjuang semangat berjuang urang dina waktu ayeuna hayu kanca urang pada lumampah dah hege Bayu kang ragi bagulan dah
pirarai aya ayah Rambutan bantun tiwa domesere-sere dicililin Kang Herato Banten ayah Kang Herto mesera-sere Ruslan aya dicililin Cai kopi Cari kopi Kutana kieu jalmi podo teu weleh dia pilain geuning ayeuna doh dia kayu agung babaruit ya babaruit samia rempel godong samya pangpange sekar mekar inggalih kayu agung babaruite samia rempel lapak godong rempel samya pangpange sekar mekarya inggalike ya inggali pendele si pandan arum Serius nyaeta ieu kumba-kumba aswani kumba anu kapaksa nyaeta pikeun jengkar ka medan perang. Hari ini tak ka medan perang sami sareng ingkang Rama kumba karna suwargi lain rek ngabela kabiadaban jeung kaserakahan Rahwana nanging ngabela negara jeung bangsa negara Alengka Dwirja. Eneng ludeng hanteuringrang ngajugjug medan perang. Dua putra Kumbakarna kumba-kumba aswani kumba halumampa datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkulingan rana den nira. Kang jigana heuda
asa maruring kak bulu punuk ya teh Kang. Iya bener iya. Boa di dieu meureun Kangjeng Rama Suwargi teh Kangjeng Rama Kumbakarna teh lemasing pati tumekaning perlayana teh nya Kang. Di dia pisan di. Deuh teuing eta kolot urang eta nepi ka direreweg warugana ku bangsa menyot. Tapi perenenek itu genteng-genteng ulah potong. Cing kumaha Kang hayang negerkeun hate uing mah ieu teh sieun lah. Inget, urang mangkat kabedan perang lumampah kabedan dana laga teh dek kabelaan bangsa jeung nagara. Lain dek kabelaan kamurkaan siwada samuka lain. Ngabelaan lemah cai hakikat nama meureun ieu teh diruksa ku siwa ngan syariat nama ku bangsa-bangsa wanara. Lain eta siwa nya mun dikeukehan eta Dewi Sinta. Ih ngaranna ge hate atuh. Berisik padahal anu dikawin hungkul ku siwa pan garwana teh 80 punyul hiji. Kabayangnya lamun pamajikan 80 punyul hiji iraha make kolorna nya. Teu kaur garing meureun. Kaurap. Nah gitu i. Urang dina waktu ayeuna pancegeun hate. Urang manuturkeun tapak lacak Kanjeng Rama Suwargi nyata Arya Kumbakarna nyata dek kabelaan bangsa jeung nagara. Satuju eta mah Kang lain ieu masih uwa kitu ku nafsu mah meuni teu seubeuh-seubeuh nya Ih karana ge lalaki atuh. Padahal mah awewe pamajikan da ceuk uing mah ieu mah anu sederhana da awewe mah teu kudu nu geulis ceuk uing mah. Teu kudu nu geulis. Sabab naon? Pepatah mengatakan cantik itu membosankan. Kumaha tah? Da pamajikan mah mending anu goreng Kang moal babari bosen. Nah kunaon kitu? Model pamajikan uing di imah goreng pandidangdanan make tiung goreng keneh wae. Make lipen, make sedo, di make over goreng keneh wae. Dipaksa tita make jilbab da ayeuna mah usum barisik padahal deuk nutupan huis maksudna mah. Goreng keneh wae jiga nangka make koroso. Ngan lila-lila mah uing mikir pamajikan air hageulis na ieu. Jadi ayeuna mah kieu Kang geus ayeuna mah lamun teh mah datang ka dieu kudu disarwakeun paniatan urang cara tadi melaan negara bangsa lain deuk melaan si wadah samuka. Nah kitu ieu. Ayo urang pada-pada dina waktu ayeuna mah tuh geuning. Tapi jika nanti ada sepi Kang, sepi itu teu katinggali di muanya rumput mah kitu. Sigana mah tapi ulah. Hayu urang rada ngadeuketan Kang. Tingali itu pasukan. Geuning aya nu ka dieu itu saha? Barang nuju ini imbal wacana anuman perbancana suta kairing iya anggada. Halum mampah ngabujengan dua murang kali kumba-kumba aswani kumba. Ayo aku amit kapirarai. Tangga deman batang merah tangga deman nebuh manggulingan rana nebuh manggulingan rana Barawe Kang gak ada jiga nama. Saha anjeun kisila. Walah, ieu meureun ieu nu katelah monyet bodas teh. Nu uing apa mah lamun monyet bodas teh ngaranna oman. Lain. Itu obat gak kabar? hari aja Wanara. Saha ngaranna anjeun? ngaran kaula anoman perbancana suta. Ari tukang adik kaula Aing anggada. anggada Ya.
Oh nu ieu Hanuman itu anggana bener aja saya ngaran kaula kumba-kumba. ngaran uing Aswani Kuma. iya udah jangan huruf Keke naon itu? anyen rek nyerang ka Gunung Swela nyatana ka basmi bangsa Wanara bener Ke ulah desa komplek daun kenjing siwada samuka. maksudna naon Da kaula ini kadieu teh lain dek ngabelaan kamurkaan siwada samuka tapi dek ngabelaan negara jeung bangsa anu diruksak ku siwada samuka. ya denge kumane kumba-kumba sanajan anjeun rek kabelan saha ceuk kaula di mana-mana anjeun nying harapan kaula berarti anjeun musuh satru kabuyutan teu pangaruh mana rek kabela bangsa rek kabela rahwana teu pangaruh nu penting musuh aing Heh, dengekeun sia monyet. edan sia Disangkana aing sieun sia cek aing ya bieu kitu aing datang ka dieu lain deuk melaan wa aing nya ge dirurujit ku wa aing. tuluy Atuh sia teh mikir da datangna ka dieu teh pan ceuk katerangan dan telah kedua amalu biniat. Amalan kumaniat aing niat ka dieu teh deuk negara sia. lamun dirinya rek dakwah lain di jalan salin di tempat perang no lamun dirinya rek dakwah di masjid nemongkeun dalil muka dalil lamun aing dibahas sama aing Aduh Kang cilaka geus moal asup ya urang ieu. Mun kieu cara nama halangan deui hayu urang serang ge. Hayo we dia balat kebrakeun kampung hayo ayeuna wancina. ayo siap panggara siap Nyir, yang tersangka geningan teu balad-baladna teh loba Aswani kumba Aswani teh dieu. Ngale cuan teh duaan dieu. Reng, wayahna euy. Siap. Siapkeun tanaga dieu. Oke. Heuh? Siap. Siap, Reng. Siap. Ayo, siap. Berani matikan. Ayo amuykeun. Monyet teh warna oranye ieu mah. Wah sigana monyet ye Persija ye monyet teh. Monyet bule. Saha ngaranna? Kaula Anggada. Saha? Anggada. Walah ngaran monyet Anggada ngaran aing ucup ieu teh. Maju Sanggada. Coba. Woi. Hei. Watan. Woi. Walah. Maju Syah. Oh. Walah Syah. Ampun Anggada. Walah. Ampun Anggada ampun. Ayo maju Syah. Saya ngaran aing Aliando. Aku iya si Ali. Lain Aliando siapa Ali Agrem meureun. Bukan Jali Maju. Marlia. Dor. Usik kumapan kusia dicekek goblok. Tong tarik teuing tuh sayang. Ibu sayang sakaing. Keun bae pan aing lalaki, keun bae. Yang penting kasih sayang jenis kelamin belakangan, Bro. Segala
Gerakan Wijaya ini. Teh saeutik ning loba buta-buta teh dipaban poe gugana sia. Maneh lamun teu salah Anoman Memang aing Anoman. hah Anoman. aya monyet jadi petani ya Petani naon? geuning eta mah mawa walu Lain walu hiti gada. hah Gada. oh gado di podaran poe Wah, iya. setan eta teh beusi goblok Oh, da kena kamu batok melieur si teh iya kalah Aduh. podaran kowe wah Iya. 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 Kurang ajar sia. si cepot geuning Du. si monyet sia goblok abong monyet goblok dedeleuan sia alah aing asa kahibur aya balad aing halus ngaran maneh Agusnya alah halus lucu joget deula sok joget si Nanang tung kayaknya joget kalakah ngenang alah dititah mengejedog si Akang barang bawa euy. buta meledak gua aing we Mau naon eta? Mau naon? bandring Sugan temi kocok. sia temi kocok di mana Eta ningali kulitan. aya buta meledak gua aing we teh iya buat tepejat batoknya ku aing Pasti atuh. tagor ku aing teh
Saya nu deuk teu euy. Ada wanu rata. Ieu jadi pondok. Belit. Beulit teu euy. Alah, aya buta mah asa-asa ku aing. Jebret dulu. Keur kieu. Keur kieu mah aing. Jebrod deui tuman. Cenah cinta teh buta ngajar temenang harta bohong gening bohong harta cinta teh terasa Cenah pada setia Majar pada gumela geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, Boleh. dina lagu boleh kita seiya sekata, Iya dong. tetapi tetap kamu jadi musuh aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hai orang yang bungutnya juga cangcut. Goblok sih. Di podaran gua iso iya pil. Iya pil. Iya. Deut teu beunang. Karasa. Iya. Deut teu beunang deui. Karasa. Iya. Deut beunang. Bae anjing da lieur. Iya pula, iya pula, iya pula. Alah, getih namung 100 Kang. Anjir, ale-ale keluar dulu. Getih kita. Ah, si ale-ale yang nyaho. Apa ameh giga. Ah, teu cuma ya wayang getihan. Matang. Alah. Kok udah rupanya. Takut-takut. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina kene ka aing. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Ayo katipu. Ada teu nyeri hate. Au. Iya. Kumaha Kang? Bagian akang Edi. Wayahna itu loba wadia balad anu geus tumpur. Wadia balad geus salumpur bagian urang anu nyangseg. Bagian akang ya. Saha maneh ngaran? Aing Anggada. Anggada. Dengekeun Anggada, ulah disakompet daunkeun urang jeung nuliannya. Datangna kaula ka dieu lain rak ngabela nu jadi uwa kaula dasa muka. Tapi kaula datangna ka dieu terek ngabela nagara jeung bangsa teu baduli ka aing mah. Saha-saha anu datang ka dieu berarti musuh aing. Ieu monyet teh ka gede hulu pisan ieu. Maju wat. Hei anjir. Was ya feel. Hey, ya. Kabina-bina teuing jak nguyeup.
modar siapa lesotkeun pasat lesotkeun moal goblok mau dilesotkeun ku aing jiga romanis teh kabida-bida teh modal Wiyah kau lagi bawa kuat enggak ada haketenera ningali haketenera ningali ningali hengkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga hengkang samya ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk sebelang jamu edan luar biasa hah Gitu. bahagia di poloh kang rumaos kaulah teter jajaten wakang kesalahan di Hanuman memang kau Hanuman modar sia coba musik maju ayo modal sosok coba hayang nepi ka mana Hanuman wes coba ayo jadi maju nyage dulur aing geus maot da teu keung aing mah oi sugan riuk-riuk eta aya kasieun dulurna paeh dah henteu nya teu aing mah paeh mah di mana-mana ge da geus kitu kuduna kabeh pasti eta mah Dah, ya tuh. teu keung sia paeh teu coba deuk naon sia woi sapira ilmu nama sia sing ya tindakan naon lanceuk deui teu keung eta di paeh teu aing mah kudangi wes sikat kabeh terus ya hayo ngomong sam terus Hanuman prapancana suta teras di desa kitu sareng kitu ieu kumba aswani kuma satiap dipateni lanceukna rakana dipateni tapi tiasa hirup deui dihirupkeun ku raina kitu sareng kitu ya Hanuman kawalah
sok sanajan luhur para mujemar para luhung sugih pangarti Anoman kadesek nah naik tanaga Bayu Bajra ngenoran Gusti Gunawan Wibiksana Anoman naon Anoman nyuhunkeun senjata pitulung Gusti naon Anoman luar biasa Tuan Putra saha teh waduh kumba-kumba Aswani kumba lain lawan enteng-enteng lain lawan memehdah karaos luar biasa teng manuk teng pepenyit anak ceng celeng anak meraku kunjungan bapana gagah anakna ge geuning gagah kumaha nyungkeun senjata pitulung nahna ieu Bayu Bajra parantos ngenoran kumaha kanggo pipatianana cobi kulan Anoman kumaha Gusti da dihenteu-henteu ge kumaha Aswani kumaha teh anak kaula laras aya keca paribasa buruk-buruk papanjati hade goreng eta anak sorangan laras tapi kaula bongan sumpah kaula anu ulun kumaula ka Gusti Rama celik putih celak herang eueuh anu kudu dibohongkeun eta piraku kaula kudu nyaritakeun pipatieun ka anak sorangan mah piraku da dihenteu-henteu eta anak kaula keur ka Anoman teuing mah kaula deuk mere babadekan tau tarucingan naon deuk mere teka-teki ka sampean ya mangga ulah anu hese kitu-kituna ieu pikir ke sampean kumaha ngerekeun kumaha Aswani kumaha Aswani kumba lamun deuk dipaehan ku sampean tong boro beda jam-jaman beda samenit lukut naon nagara bukideung jadi bodas suncu beres jadi ompong lebur papan kari tulis dada antal karena bumi bulut-bulan orai jang-jangan moal aya tungtungna dah eta tah sakitu babadekan ti kaula satungtung eta kumaha Aswani kumba tong boro bedana paehna ukur jam-jaman samenit sadetik beda paehna moal aya tungtungna kapikir ku sampean cobi kulan oh iya nuhun Gusti ajar sampean Aswani kumaha sing ieu teh kasih Pancana suta kukuting Bayu Rahing Batra Guru Saking Kahyangan iya ge barang kaemut babadekan nyaeta ti Gunawan Wibiksana lajeng we Anoman prapancana suta ngawatek aji Dewi Krama na benten sareng Wisnu upami Dewi Krama Wisnu ngaluhuran mapakan mega sirahna namun Dewi Krama Anoman prapancana suta mah mung satengah nanti Dewi Krama Wisnu tukayana Anoman prapancana suta ngabeukahan awakna kagigin ngajangkungan salirana kaluhur lajeng wae bari teterasan udag-udag kumaha Aswani kumaha kumaha Aswani kumaha Detia kumaha Aswani kumaha
dirampak undukna dicekel ku Anuman perpancana suta diadu kumangkeun di satengah hinggil Tegal maliawat hancur pecah polona keluar otakna paburantar hayu ieu urang serang ieu woi ieu Raden Gunawan Wibiksana barangan ningali ieu detia kumbah-kumbah Aswani kumbah sampun lemah simpati tumekaning pelaya ngecerit maratan lain kocak maratan mega lir kapukai bunan kapas kahujanan Aswani kumbah Rumarum arum sari pamatri ning rasa suci ka diwincik pelaman sabar darana wis pinasti kerasah yang wede mapan bayak kenalara cilaka wis kenalara cisot sawis intel bae apun tena bae rupina nu teu naon anu manda geus kewajiban sampean ucu dah kumaha wae amuing ujang dah kumaha sing horeng si mana horeng hirup katungkul ku pati mau teu nyaho di mangsa dah laras ulah rupina ieu lalampahan kumba-kumba Aswani kumba parantos dugi ka waktos nah hapunten bae ti rombongan ti dalang anu opat ieu hapunten bilih di nagara panana kirang sapagodo sareng mamanahannya ucu dah laras mugia salamet kurang anu ngahibur salamet anu nonton salamet anu icalan sareng sajabina salamet sadayana nya ucu amin dipungkas ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka